ini mah Juventus. Nu matak nini eta mah ku abdi tadi aku dicoret tina kartu keluarga Gusti. Nya resep beli makan nini eta teh lah. Nya makanya resep Juventus ngaranna ge nini Fernando. Wasia we goblok. Simohon dah. Ari Gusti kantos main bola. Baheula mah keleutik kosok. Aya ayeuna apan hese waktuna. Simohon. Ari mandi bola mah kantos panginten. Mandi bola teh kumaha? Simohon gini dia pasar malam aya mandi bola. Apal? Ya apa? Ai mandi bola ngange anuk teh Gusti teh. Goblok mah mandi bola mandi kayak anuk. Pun bojo mah nyanak sampo. Mandi bola teh nyanak sampo, sabun, sikat gigi. Masya weh, ngomong kumaha abdi weh. Ai Gusti kantos ka Mekah. Cis dinaman bola ka Mekah situ teh. Da abdi menaros. Gusti kantos ka Mekah, acan. Beungar-beungar. Amang atuh ka itu ka Mekah, rek naon? Umroh. Sanes meser korma. Belegug. Korma mah tong boro di Mekah di Ranca Majar ge loba. Samohon korma nu amis mah, tapi ieu mah korma muda. Korma muda teh kumaha? Nya orang korma ngora. Atuh kesed. Ari kesedna mah kesed ngan hasiatna. Korma muda mah wah. Diarahna teh eta, Pan. Nah, korma muda kumaha hasiatna? Wah, pokoknya mah prakasa. Prakasa kumaha maksudna? Sumon mangprang. Mangprang kumaha? Nyerenteng. Dalang beben ge ku eta pan mangprang. Nyerenteng kumaha? Pokoknya duh aing hese ngomongna kumaha nya. Teu ngartieun. Polontong polontong. Budak Badung. Atuh disiksa ku batur polontong mah. Sanes polontong eta. Naon nu bener? Mau susia teh naon? Jeg-jereg. Babadu. Atuh jeg-jereg mah setruk. Allahu Akbar. Tapi ka teu ngarti kieu. Banyak ku aing dibubur teuing babahasa teh. Naon atuh bener sia teh kumaha? Korma ngora teh hasiatna. Kejang, pokona mah kejang lah. Uninga step. Atuh dibawa ke rumah sakit. Aduh aing. Eta mah stepna luluwukan. Kejangna teh luluwukan. Di belah mana? Sablok eta we kejangna. Tapi pun tanya kuncinya. Naon? Abdi bade ngarewos bios. Opek. Lamun mineng ngadar korma ngora dangukeun. Jong aletakan jeuli goblok sia teh. Amis. Iya, letak jero ka jero sia teh. Punten Gusti, terasan teh pun bojo. Upami kana korma ngora dangukeun raon. Lu bener demi Allah. Asli, wah. Gusti, abdi mati jam 7 nuki jam 8 ising enjing. Sareng pun bojo. Pun bojo menep ka rumah sakit. Gara-gara korma ngora teh nah kirang cairan. Dehidrasi. Nya pokona mah gitu teh wah. Abdi mah kantos ya Gusti mah eksperimen. Kumaha? Sabulan abdi teh unga dinten ngadahar korma ngora. Sonten enjing tuluy sonten hiji enjing hiji tuluy sabulan pinuh pangaruhna kumaha Gusti abdi mah ngajingjing cai tara kuleungeun dina emer teh kunaon kait keun kainya eta teh kabawa ngajepret Gusti kada bujang teh bleg noh blog ban badag muleutik mepret dina. Iya, abdi mah begat angkot ku eta we cicing si jalan. Begat angkot teh kieu we tah. Urun kadupa ku angkot Gusti. Mugi kayeun abdi teh bisa boga anak gara-gara eta. Iya. Syukur atuh. Jangan cuma bangga-bangga ku bulan. Diterima. Aya naonnya teh? Saya teh kumaha ngomong teh tarik-tarik teuing.
Sumuhun aya naon? Heula. Oh saya bangga-bangga. Diuk. Bangga. Aya man Ajing eta irung. Astagfirullahaladzim, sia irung kumaha teh? naon dari mana? Alah, nepegak. Anjing goblok. Alah, jero irung anjing kayak kalajengking anjing. Lain kalajengking goblok bulu irung. Nah, bulu irung teh segede kawat goblok sih teh. Allahu Akbar. Anjing goblok. Aing mah deket jeung sia. Nah, boros oksigen anjing. Bayak sia pengen eungap kata di daya sia. Waduh, aing rek nanyakeun ka maneh. Rek nanyakeun ka maneh. Naon? Sia lamun ngorong kunaon? Ku curug malogor anjing. Lamun ngorong Heeh. ku singkup goblok. Karasa ku sia. Mahina ka batur goblok. Kabina-bina teh ulah kitu ka batur teh euy. Aing jaga ke sete makhluk pangeran. Tong tarik teh ngomong anjing. Baik teh budek si teh. Lainna naon? Oh, tarik teh halang dina irungna punya. Oh, gehel euy. Teu naik cicing goblok. Gebogna teuas anjing. Gebogna buatan Cina. Bukan niraya lumudun mimiti nilayang rala. Jangan hanya mak ngeunyik ulah. Ditariba. Aya mikir naon euy. Daguan. Daguan. Oh, mangga euy diuk. Jae mangga euy mangga. Ini aya malih no. Si Aji goblok. Babaturan aing kemun sampurna. Si ieu yang irungna gede, si ieu pongpet anjing. Dongeng nyarikeun mah nun meneh. Ulangi nu nya goblok. Lain. Aya maneh jeung si ieu aya pakuat pakai dulur. Lamun maneh hayang nyaho hindu teh dulur urang. Dulur maneh Aing jeung si eta teh kemar. Kemar. Oh. Ngan situ di jero boteng nyolokan wa irung aing. Jadi we kieu Sia goblok irung aing dijejekan di jero goblok. Irung aing jadi depek kadang-kadang hiya di jero. Kok jadi malah teh kemar? Emar urang hinu ne. Aing laceukna saha? aing. Urang goblok. Aing. Pan aing keluar teh heula. Biarna mah aing pan kahalangan ku sia anjing. Ngahalangan aing teh buru-buru keluar ku sia dihalangan. Dijejek irung aing jadi aing paneuri lanceukna mah urang. Aduh lucu banget dong hina goblok lucu. Dak aing. Situ juga ada amok di sini. Baik daripada situ guna irung goblok. Bener euy. Ai maneh ngaran saha? Hah? Ngaran saha? Ngaran urang? Heeh, Ucup. Saha? Ucup. Oh, Usup. Lain Uut. Oh, Uut lain. Uut. Uyut mah ado makna nini uyut. Oh, sangat ada bener Uut. Oh, Burut anjing ngahina Burut. Burut mah anjing jangan diieu tah. Jauh di sana kok. Saha tuh? Sok debakanan urang Ujuk, Uut. Oh, Dudung. Nah, eta ulo. Jauh-jauh aja tidak ngapanunin euy ngaran-ngaran aing ini. Ngaran-ngaran aing dong hinu. Ai pagawean maneh naon? Hah? Pagawean. Uut.
naon ngungat dagang huut lain dagang huut ungat uut oh dagang tutut ingoblong lain dagang uut ungat uut oh tukang urut lain tukang urut ngobrol pohon hampir nyebut ngobrol kadunungan naon atuh sia teh tukang urut lain tukang urut ungat uut tukang seblak meureun tukang gelut mainnya tukang gelut pagawean goblok naon atuh teknisi nyaut teuing naon atuh nya kukat kukut ha kukat kukut eta bener ungat uut goblok muda goblok ya mah oh kukat kukut ngukut naon ngukut tanya noan ingon naon wae dikukut maneh ay maneh ngukut hayam nah hayam dikukut doma dikukut me dikukut dulu entok dikukut manuk dikukut manuk oh manuk kelinci kalajengking iya anjing dikukut dor ngeureun ka aing orai mah henteu ngukutna nu kitu urang mah hayam dikukut bebek anjing picalakaan nya mah picalakaan naon naon teh bebek mau nasi teh nyebut bebek sia mah jelas itu aing lamun nyebut eta bahaya ngobrol gini pi omongan eta ku anjing anak aing moal bentes nyebut eta mah sia mah bentes nyebut naon teh bebek na eta aing mah hente goblok gitu cobaan atuh ya cobaan mungah aing eta mah nyebut eta bro harewoskeun tapi lah nyebut bebek itu mung harewos we atuh cik naon harewos anjing naon cenah anjing naon cenah naon cenah anjing kabaki aing naon si anjing wajib jauh teuing goblok gitu sasapu we aing mah we terus aing penasaran di naon teh lamun sia nyebut bebek kumaha nu penasaran bener gitu nya Yeay. Nah, siun emang kudu gitu teh. Ya, orai. Orai. Terseuri. Aing penasaran siapa yang nyemut bebek naon. Ya gampang. Naon? Itik. Ayo, nyoy. Itik bener euy. Lamun motor bebek, nya motor itik ngomong gitu. Sok papit. Logan meraya lumunur wewetin layang rana wewetin layang rana eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae
ragataya pangawasa anak munsok kasasarnya lampah nafsu mata kadukung badan anu katempuhan sakali deui denera hingkang samyak manak satengahing marga manak satengahing marga elingka purwa dumadi purwani urang adani urang teh warga negara hayungan mumule negeri kesian kemerdekaan bukannyaan pinuji pahajinana gumelar di pawenangan akeh abir gade ulah kajongjongan dunya ukur populasi ya Allah papasangan dunya ukur populasan ya alam papasangan awowo rancamannya Aya Allah. lah ya alam papasangan eta kasopono kaso panjang mang di tenda rancamanyan yang ke jalan sono nganjang bapak dalang danar sono patepang di jalan di jalan warga selip padalangan merek harta dengan hingga bapak dalang beben hante ingkar ti aturan ujang kanan mat wangunan seniman jeung seniwati mawa panten anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru penerangan budaya kesenian
sasarengan urang garap sasarengan mulai bari titena panama ingadang dosa uyujeun kapribadian warga seni padalangan eta seniman sejati wayang teh rendu berlambang manusia untuk melanda seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti hartos jadi kewajiban ngajarakan ajen seni junjung ke darajat seni ku jalan hati murni bersekuat melati Bapak Jinan ada kasih kujunti Nusai awak kasaksi Nunangeta Nusayati Kuurang Tangkos kaharati Wayang teh ngandung perlambang Manusanuku melenda Lempah awan tanda sarang Pangketen darah jaman Tangguh ayah karingna kesenian pamilu keranyepan keawonan sayang kurang sami mempertinggi harta derajatna seni sadaya sil sami-sami kokosodan kokoleran kokosodan kokoleran Den nirahing kang samya maneg satengahing marga maneg satengahing marga denawa kang samya jajara pinara
jantan nulat dia pala tam-tama hangkot buta. Tarantos hempak marbayak sadipayunan Yekipati. Kun nirahangan dika. Atur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Kadulur-dulur anu parantos sunuk. Baraya nu parantos datang pamili. Anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina dangat ageuna. Bagea dulur-dulur. Tapi noda maji si mabinya ngake semapa ngabagus. Mugi akatampi kalayan kabingahan. Diterima. Hatur nuhun. Atuh salajengna ieu daya pikerjaeun naon pura salira kerja nimalan bujeng inga kapurut barganing danaga emutan rapati kajangakeun. Masih teu ngomong teu jadi kieu. Teu kop deukeut jeung garoreng ge Gusti Abdi mah. Mangahnya nek ngahepe nya nya. Gamat nur imut goreng, mat nur aya ane to. Bina-bina teuing. Ada di antara mana duaan mah aing nu normal, normal. Normal mah dunungan atuh. Nya dunungan atuh. Nya mudihnya teuing teuing na. Aya naon ieu teh gerang kieu. Pangna anjeun digingsir ku kaula teh kaula manggul utusan ratu ngemban amanat aja. Mane naon? Pada naon Gusti? Anjing. Sora teh setia lalaunan goblok. Da katorekan aing teh racun teh ceuli. Goblok ya. Nya eta kaula teh pikeun init ka Tegal Kulusetra. Ka Tegal Kulusetra? Mane naon ngadengang ngulunya nya nguni? Naon ngrawak jamanana? Ulah anu ningling nang nyilonga ngarapan jamananya. Mana nya yugi? Ganyi mami nyerang emutan. Aduh, hayang pinah ti rombongan ieu aing we. Nya eta urang teh sadayana rek milu perang nya tengah bantuan Kurawa. Ai. Jadi urang teh pada perang Gusti bener. Anjing perang. Wah, Gusti juga ada aya proyek. Pada ge proyek di mana menang hadiah gede nya tapi maut. Kumaha lamun maut? Pangaranan perang. Kabeh ge bakal jadi algojo, jadi payahan pakamayahan. Nya ngitung Gusti apan geus jang di adieun. Salaku tamtama anjeun kudu daek naon wae resiko nu penting anjeun ngajalankeun parentah. Nya sae mangga Saya Gusti mangga Gusti. Iraha Gusti. tah maneh keur perang cicing mana di tengah lapang. Oh, Tuluy. cenah ngumpul sadot ku irung sia. Pungu da irung aing teh pakum kalender goblok. Bener-bener teuing. Jiga jing cenah. Wayahna ulah halang kumapalang sabab negara Astina nyata geus mere jasa anu gede ke negara urang. Oh hai mangga Gusti mangga. Eta mah paratos hanya menjadi dim abdi Gusti. Ya, halus. Mangga kasalan urang pada lomba mah mangga. Ayo. Keren. Ayo. Pancen aing nyata pikeun mawa gajah Aswatama. Nyata pikeun mawaan pakarang-pakarang. Nyaeta ruruntuk perang, hei gajah Aswatama.
Ieu gajah Aswatama badakna luar biasa. Datan nerat tangga demang. Datan nerat tangga demang. Ewuh manggolengan rana. Gajah Aswatama nurut ya gajah teh. Wayahna anjeun kudu tugas anjeun aya nepi ke nyokotan pakarang-pakarang. Kayak kaining tumak panah. Oh, bari unguh gitu. Geus dahar acan. Oh, kod gigidak tidak tunggu. Oh, geus. Hese di bawah heureuy gajah teh. Aya dina elep heureuy wae anjing teh. Wayahna lamun aya prajurit anu ngahalangan ka maneh, kalai ku maneh. Hayu urang pada lumampas jeung kaula. Ngalet ngengkeuy ngapanalet kemat-kemat nyatang pinang aletan saking negara Batam Merah ngajugjug Tegal Kusetra. Ayo batur. Sangkan pinanggih kabagyan kemuliaan awan Ai datang ke Jawa Sagala di Garau ieu mah ye. Bodoh dan kamari itu. Tanabok deui. mun urang ening wiwitan Dara mangmang sadayana. Aya pangesto kula. Nuhun dari dara mang. Dupi salira. Cekar. Bade angkat ka mana ye? Ka Tegal Kusetra Woloh, dupi maksana eta. nyaeta bade ngiring mantosan Kurawa ngalawan Pandawa dina perang Bratayuda. Woloh, perang itu. Heeh. Wilujeng eta. Bidoana di salareanya. Salama. Mudah-mudahan aing balik hirup kene. Mudahan. Lainana loba urusan loba bayareun aing teh. Heeh. Di kampung pasantren deui ieu teh nya. Semohon kula. Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Leres. Kabupaten Bandung ku apukahna pangarsana Bapak Haji Nana Leres. kali Ibu Hajah Iis Ya, kula. dina acara hajat Desa Sukamukti Katapang. Semohon. Oge hitanan masa 80 jalmi 80 murang kali. Woloh, Luar biasa ieu Pak Haji Nana. hebat kula. Oge milang kala hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-80. Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu. Sakali merdeka tetap Merdeka. merdeka. Atuh murang kali anu bade disepitan mudah-mudahan salarehat. Amin. Saparantosna disepitan Bret Kasep. Amin.
ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa mara bahaya rezekina nu jauh sunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore nincak dewasa janten jami anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama cenakna yang urang kali sadayana janten jami anu soleh amin ya Allah ya robbal alamin tatu anu ngayakeunana pangaresana Bapak Haji Nana cing panjang yuswa amin cing sehat salalamina amin mudah-mudahan janten ibadah anu luar biasa janten jaminan di yaumil akhir amin sadayana ditebihkeun tina mara bahayanya kula warga Jemar pangarsana Bapak Haji Nana amin atuh alhamdulillah kagunturan madu kaurugan menyan putih maklah tadi kasumpingan pangarsana Bapak Bupati Bandung Bapakna Bedas aya pangarsa Bapak Dr. Haji Muhammad Dadang Supriyatna SIP MSI laras mudah-mudahan mantenna ge cing sehat amin panjang yuswa amin atuh amanah dina sagala rupina amin istiqomah anjeunna ancek pancek teu ungut kalinuan tegedag kaanginannya amin salamina manjing rahmat pitulung ya Bapak Bupati Bandung Bapak Dadang Supriyatna amin mudah-mudahan atuh Bapak Haji Ene kali Ibu Hajah Elis di Kramat Jaya aya Bapak Yogi aya Bos Aden sareng Ibu Rani Bapak Haji Didin Bapak Haji Hilman aya atuh Bapak Samad Katapang Bapak Rahmat aya aya atuh Abah Odin Tiranca Emas akeh obir aya si ganteng kalem aya oh eta mah sanaos sepuh oge gagah wae nya cing sehat akeh kalau tuing teh deuleu ya kulan atuh Bapak Agus Tajudin aya Bapak Kades Sukamukti laras Bapak Haji Kawaludin aya Ibu Titik sareng Ibu Agnes aya Bapak Haji Mut di Hegar Jaya aya Bapak Koswara Karya Mandiri aya aya kulan Bapak Dani Kades Ranca Manyar aya Bapak Dani Kusmawan Kades Gower Kades Bojong Kunci aya Bapak Budi Kades Ranca Mulia aya Bapak Dadang Cihideung aya aya Bapak Oman Lemang aya Kang Rudi Jaya Setil aya alhamdulillah laras toko Kaila aya kulan AGS Sound System laras Mang di Tenda Ranca Manyar selalu hadir Teh Neng Rias Ranca Manyar aya Kang Ruli Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung aya kulan alhamdulillah atuh kasepuhan Bapak Dalang Danar aya aya itu putra daerah eta mah laras Bos Iqbal Cantika aya Bapak Dalang Bebem aya aya kulan Dalang Ruat aya alhamdulillah cing sehat Bebem in didoakeun ya atuh simpatisan PGH Tilu Kang Teguh Bagja Cigonewa aya Kang Madun Kang Agus Cepotril aya aya oh Ki Dalang Danar mah pugu ti tata di dieu nya ya kulan awowo Ranca Manyar Palit Polda aya paling geus dilatih panggih jeung Palit Polda laras atuh baraya Amalatak Papak Serang aya aya di Ciparai eta mah ya baraya Abah Domba aya aya atuh nu manso dina YouTube anu nobar Bapak Haji Sutisna Panembangan Abah Didu SJS Walawolo laras Bos Robi Bos Bengkel ya Bapak Haji Guru Taslim DSBE Cikarang Bos Datuk Bos Huje Kang Asep Ciomas Sudrajat ya atuh Bapak Haji Sikin Sayuran Cikakak aya aya Baim Ateteson Mas Purwilanagara Baraya Pasaleman
Pakuwu pamaman Ban-o. Alhamdulillah atuh dinu nongton ayeuna dina YouTube aya 10.000 jami anu nongton. Tilu jaru. Woi, Viking Jepang nuju nobar. Viking Jepang nobar. Wah, salam ketua ka Viking Jepang. Iraha Viking Jepang na wayang di ditu. Pokoknya mah arigato gozaimasu itu bejakeun ka urang Jepang. Artina ka? Heeh. Arigato gozaimasu bejakeun gitu. Ya beres. Heeh. Dalang Watashi bukati bujanai we. dalang alam aya itu. Hah? Dalang alam. Dalang alam aya. Oh, eta mau juara kamari di Bedo Jakrama juara berapa deh? Juara katilu Bedo Jakrama Kabupaten Bandungnya. Alhamdulillah teu naon alus. Atuh urang ngadua kanca diawit anu kangguan maksad pangarsana Bapak Haji Nana cing panjang yuswa sehat salalamina. Amin. Diawit anu kaguan maksad nu disepitan 80 jami keluarga Jemar Pak Haji Nana anu nongton anu ditongton anu icalan sadayana kum jadi wiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. alamin. Oge ilah hilap dinten enjing. Oh, pandi dieu teh ngawayang teh dua rombongan enjing pun adi Cep Yoga Suara di Giri Harja Tilu Putra. Wah, luwih rame budak ngorabanya. Oh, tongton enjing Cep Yoga Suara. Wah, luar biasa boga adi teh. Oh, alhamdulillah. Oh, petetan Giri Harja. Wah, loba. Aya Cep Kanha. Ya. Aya Deraka Albari Sunaria Tiputu Giri Harja. Beres. Aya Wisnu di Giri Harja teloba dalang dewa. Aya Cepot Geben Dede Chandra. Seprapi gitu. Aya pun anak Arapli Sunandar. Si Anom. Si lain sirah tangan goblok gitu. Naon teh dua rasa. Nu ngalagu dua rasa pun anak Arapli jeung hiji deui teh Anjeun. Tanyaan